ieu hate ku bareklana sikitas be jeung jikir naunggan lilir sangkan tepi kasieun mungkir kana hakikatna takdir Gusti ceboran ieu rasa kawaningna ayat Quran jeung luhurna darajat iman sangkan ajegna tangtungan muntang ka Anjeun nu Maha Iman Gusti papaesan ieu raga ku endahna akhlak mulia jeung lengkahna ngawirahma sangkan diasih sesama sangkan hirup nyanding bagja Gusti ieu hate ieu rasa ieu raga kuring teu ngaboga-boga